Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allazi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil akhlaqil makarim, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullah hayyul qayyum dzul jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, ana ma'a abdi ma zakaroni wa taharrakat syafatahu bi, rawahul Bukhari. Hadirin rahimakumullah, pecinta ilmu, ahli berjamaah, anu mudah-mudahan urang sadayana kaing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Neraskeun hanca dina kajian kitab Al-Azkarun Nawawi, di mana urang masih neraskeun dina pembahasan masalah zikir, di mana parantos maklum zikir ieu mangrupikeun nutrisi kanggo hati supaya hate eta sehat, supaya eta hate teh salamet, supaya eta hate teh bengras ya, supaya eta hate teh cemerlang, supaya eta hate tiasa bening leuwih bening tibatan kaca, dugika tiasa ngalangkangkeun sifat ma'budna Allah. Jadi hate jeung rasa urang gaduh kayakinan ngan wungkul ka Allah urang ibadah, ngan wungkul Allah hiji-hijina dat anu wajib diibadahan. Namun nyakitu terkadang salaku jalmi biasa urang sadayana teu tiasa nganggerkeun waktos, nganggerkeun amal, sokan tenan eta amal teh direken ku diri jeung kakuatan urang sorangan.
Urang bisa sholat, kadang-kadang sholatnya diaku ku urang. Urang bisa ngaji, kadang-kadang amal ngaji teh direken ku urang. Urang tamat Quran, ngaos Quran, kadang-kadang mampuhna urang ngaji Quran teh teu sakedik jalmi nganggap yen kamampuhanna teh ku manehna. Padahal secara hakikat eta teh Allah Subhanahu wa taala ya, pada melan mantena nu parantos nakdirkeun urang, mastikeun urang diberikan kesempatan midamel eta amal. Sakituna urang berangkat tina kayakinan bahwa naon wae amal urang ibadah mahdoh wa ima goir mahdoh, ulah aya anggapan sok sanajan saeutik, sok sanajan segede sireum pangleutikna, sok sanajan segede atom, sok sanajan segede benda anu terkecil nu teu bisa dibelah jeung dibagi, eta teh ulah aya anggapan bahwa eta amal teh meunang urang. Tetapi menang Allah Subhanahu wa taala secara hakikatna. Termasuk dina mampuhna urang zikir. Hakikatna urang teh dizikirkeun ku Allah. Ketika urang eling eta dielingkeun ku saha? Ku Allah. Ya, jadi lain menang urang eta teh. Sabab nikah kumaha ge urang mal mampu. Ya, mal mampu midamel amal ya, ku daya jeung upaya urang. Tos dibuktoskeun pangna aya kalimat tabarri, kalimatul la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula teu aya daya ya, dina ninggalkeun maksiat, wala quwata jeung teu aya kakuatan ngajalankeun taat illa billah kecuali ku Allah, kecuali ku pitulung Allah. Ketika Allah teu maparin pitulung maka urang moal tiasa. Lain masjidna nu teu katingali, da masjid mah bangunan ge ageung, lawangna ge lega, nu adan ge ka kuping, ngan dumasar teu ayana pitulung Allah, maka hiji jalmi moal tiasa hadir calik ngupingkeun ya di masjid kana acara takmir masjid. Ya, rek salat berjamaah, rek ngaos Quran, bade mingonan. Aya perluna keyakinan ya, bahwa amal urang teh ieu teh sanes menang urang, tetapi hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Ah henteu cenah urang mah cager we jadi bisa salat berjamaah. Sok urang kumandel nya bersandar kana kacageran urang. Teu sadayana jalmi nu cager bisa salat. Kadang-kadang jelema keur gering ngajam, Gusti lamun abdi dibere cager eta geuringna teh karek 2 poe eta teh. Ngawangkongna kitu. Gusti, lamun abdi isukan cager, abdi rek berjamaah. Eta mah ngajam nya. Ta ulah ditekadkeun ge teh cager urang teh. Tuluy naon? Diberikan ku Allah berjamaah. Bisa ngaraksa salat tiap waktu. Maka naon? Ulah dianggap yen eta teh salat meunang urang. Tapi Allah nu masihana. Oh meureun we atuh urang cager, ah lain ku cagerna. Da teu saeutik jelema cager tapi teu bisaeun salat. Naha sibuk. Jelema cager ngan diriweuhkeun ku Allah. Hayo he ngurus kepentinganana. Nepi ka teu saeutik-eutik acan ku Allah diberi kesempatan keur reureuh nya, keur emut, keur zikir eling ka Allah jeung nohonan kawajiban hirupna. Sabab hakikat manusia digelar ke alam dunia teh teu aya sanes
teu aya lintang iwalti sakumaha disaurkeun ku Allah dina surah Az-Zariyat 50 genep. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kaula teu nyiptakeun jin jeung manusia terkecuali dengan tujuan liya'buduni, supaya ibadah ka aing. Di tafsiran dina kitab Sirrul Asrar kalangan teh Syekh nya Abdul Qadir Al-Jalaini nguningakeun bahwa liya'buduni ay liya'rifuni. Jadi manusia dicipta, jin dicipta teh supaya makrifat ka Gusti Allah, supaya wawuh jeung Allah. Itu perkara penting wawuh ka Allah teh. Lain kadang urang keur cager, ya, lain kadang urang keur gering, tapi dina cager jeung gering, susah jeung bahagia, fakir jeung miskin, urang kedah telek ka Gusti Allah, kedah marifat ka Gusti Allah. Kumaha tuh carana? Salah sawiosna supaya orang tetap kenal ke Allah, ya, pikuli hayatin dina sepanjang hidup, pikuli haulin dina setiap keadaan, ya. Maka pelihara hate nu aya di urang, ya, dengan nancebkeun zikir, ya. Hate eta kudu digosok, ya, kudu dibersihan. Sakumaha kasauran, ya, Kanjeng Nabi, inna likulli syai'in siqalah, sanyana tetep pikeun sakur-sakur perkala siqalatan. Non siqalatan teh panggosok, ya, panggosok. Jadi lamun ayeuna tingali naon kacana kotor, maka kacana kudu dikosokan. Ta sikolah teh eta penggosokna. Lamun sapatu kotor, maka aya keur ngabersihanana ku sikat, maka sikat berfungsi sebagai sikolah, sebagai penggosok. Bujur katel remong supaya ulah mehong, maka digosok make naon? Tapas milenium. Tapas milenium teh sebagai sikolah, sebagai penggosok. Wa inna siqolatal qulub, jeung sanyanyana ari panggosok pirang-pirang hate naon? Zikrullahi ta'ala, nyaeta eling ka Gusti Allah. Wa ma min syai'in anja, jeung moal aya hiji perkara nu bakal leuwih nyalametkeun min azabillahi tina tumibana siksa Allah, min zikrillah, tibatan zikir ka Gusti. Jadi zikir ieu teh dina ieu hadis kauninga berfungsi sebagai salah sawios hal anu tiasa nyalametkeun keur jalma anu zikirna. Bahkan lain keur jalma anu zikirna wungkul. Lamun di Purabaya aya nu zikir, maka eta nu zikir hakikatna geus ngajadikeun benteng pertahanan, paku nu nancep kuat, ya, keur ngabentengna nyalametkeunana tumibana siksa ti Gusti. Balahi naon wae ketika di Purabaya seueur jalmi nu zikir, maka eta tiasa nolak kana lungsurna balahi. Sahabat tos nguping kitu unjukan, qalu ya Rasulullah, Gusti, ya, walal jihadu fi sabilillah, kumaha ari jihad di jalan Allah? Sadumeh tadi beureun ngupingkeun bahwa zikir teh mampu nahan, ngajaga, nyalametkeun tina tumibana siksa ti Gusti Allah. Nah henteu ari jihad fi sabilillah seperti zikir kitu. Nah, qala diwalar ku Kanjeng Nabi, walau ayyadriba, nya bisaipihi hatta yanqati'a, sok sanajan nepi ka bisa neuteuk beuheung musuh anjeun ku pedang anjeun, atawa anjeun kateuk-teuk beuheung ku pedang batur, moal seperti hebatna darajat jalma anu zikir ka Gusti Allah. Jadi
sanes perkara lalawara zikir teh nya, tapi perkara agung. Ceuk saha eta teh? Tingali dina hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dina kitab Al-Matjarur Rabih fi Sawabil Amali Shahih juz kadua. Nah, jadi eta nu nerangkeun tentang kautamian pentingna melakukan zikrullah. Kumaha tulun urang di masjid? Sami calik di masjid ge ngarupikeun zikir. Ya, ngarupikeun zikir. Nah, kudu kumaha tuh ketika urang rek zikir, saupama di masjid, di bumi, di tempat-tempat nu bersih jeung suci, maka saur Imam Nawawi Al-Maqdisi dina pasal ieu nguningakeun yang bagi pantes alus pisan payus ayyakuna yen tabukti azakiru jalma anu zikir ala akmalis sifati natepan dina kasampurnaan pirang-pirang sifat. Kumaha cenah? Fa in kana jalisan, maka lamun bukti si zakir itu jelema nu dzikir jalisan dina kaayaan calik fi maudhi'in dina hiji tempat yang tadi teh bade di masjid, di kamar khusus, di bumi aya mushola alit khusus jang tarbiyah jang taqarrub urang ka Allah nya istiqbalal kiblah nya maka urang kedah mayun ka mana? Ka kiblat. Di samping gaduh abdas urang calik na tempat nu bersih teras mayun ka kiblat. Wajallasa jeung calik eta jalma nu dzikir mutadallilan kalawan ngahadirkeun rasa hina. Jadi ulah sombong lamun urang keur naon teh keur zikir teh, tetapi urang merasakan yen dia urang teh hina di hadapan dat nu maha mulia. Ya, urang teh leutik di hadapan dat anu maha besar. Ya, urang teh kotor di hadapan dat anu maha suci. Taeta etika sifat jalma nu rek dzikir ka Allah. Numutkeun Imam An-Nawawi Al-Maqdisi. Terus naon nih mutakhasyian? Oge urang teh kedah ngarasakeun khusyuk. Ya, ulah galider, fokus kana naon nu dipidamel. Seperti urang salat teh teu meunang urang mikiran perkara di luar salat, ingat ka kebon, ingat ka lapang, darek main bola, ya, ingat dahar da beuteung lapar, ya. Nah, jadi ulah itu matak sampurnakeun. Sok sanajan di masjid geus ka kuping azan, geus ka kuping qomat, ada tungguan heula batur geranya. Bisi batur ka karek ka cai. Nah, urang sanes ku ieuna. Nah, memang awal waktos tapi kan aya keneh jalmi nu teu sarupa jeung urang kayanana. Batur mah karek jol ti kebon. Nya, pan bareng ngesang keneh, karek balik ngalasuluh. Nah, ngesang keneh. Ai 10 menit masugan di antaraan gitu nya, di jarak nya tiasa kaantosan sumping ka masjid nuhun kabujang berjamaah tapi ulah lompat. Udah geus ngadenge qomat di masjid nya takbiratul ula teh utama cek ka amat teh berang banget naon lompat. Nah itu maka sok sanajan urang haripeut kana kasayan tapi gulung gusuh disebatna nya beda jeung at-ta'ani nya biasa. Nah, tenang mapahna tingali tincakeunana hanas ke lumpat teu apal di handap aya naon cangkang cau gablug teh pan nya komo usum hujan kieu kaceretan kana sinyangna teu sadar na samping aya najis nya kiciprit na senal pan kana bitis nya ai tarik mah coba lamun naon rintih mah aplen we ah nyaeta tinggalin cenah 2 rakaat wios da tadi kita niat ti bumi gerek berjamaah kutiba tamah dituliskeun lah
nya sampurna ganjaranna ge naon sababna nya pantos niat di bumi rek berjamaah ngan nyampak teh ieu tahiyat terakhir geuning wios nya wios daripada naon urang tadi ajalah gulung gusuh sabab al ajalatu minasyaiton ai gulung gusuh teh datangna lain di mana lain ti Allah tapi ti setan. Najan apal orang kewajiban sholat berjamaah, tetapi memposisikan diri, memposisikan hati itu lebih utami. Nah itunya, mutakhasyian khusyuk. Kumaha bisakinatin kalawan tenang. Ada eta norek zikir tehnya calik mayunan kiblat. Teras rasa hinana dihadirkan, kahusuanana ge nya dipersiapkan, katenangan jiwana oge geus dipadepkeun nya wawiqarin mutriqan ra'sahu oge kedah nundukeun naonna ieu tah mastakana teu meunang culang cileung nya kudu tunduk. Kumaha lamun teu tiasa kitu da abdi mah cenah naon teu bisa tenang, teu bisa aplen, can bisa ngarasakeun abdi teh hina dina hate jeung perasaan teh. Walau zikru ala ghairi hadil ahwal sok sanajan zikir teu netepan seperti tingkah nu bieu, kumaha tuh bisa teu jaza maka meunang. Meunang naon? Urang zikir lamun teu teh mah nyang hareup ka kiblat nyang hareupna ge ka mana ka kaler ieu mah heukeun bae ai zikir teu bisa nyang hareup ka kulon mah pan Indonesia mah beureun kiblat teh ka mana ka kulon di Indonesia mah kecuali di Mekah ka mana we naon sabab da Ka'bahna hareupeun nya wala karohata fi haqqihi jeung teu dimakruhkeun dina hakna jelema anu zikir nya bade nyang hareup kiblat mangga henteu we teu sawios nya teu makruh. Lakin tetapi in kana lamun bukti bi ghairi uzrin teu aya uzur ta si jalma nu zikir teh kana tarikan awakna cager pikiranna ge teu boga beban teu boga masalah tapi teu adabna teh seperti tadi seperti naon teu aya aturan rasa-rasana teh kumaha tuh nya kana tarikan lil afdal eta jelema teh ninggalkeun ya kana kautamaan wa dalilu ala adamil karoha jeung dalilna kana teu ayana kamakruhan nya rek nyang hareup kiblat rek nangtung rek diuk nah ieu teh cenah naon qaulullah taala dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala dina surah Ali Imran ayat 18 kumangunina a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab sanyanyana wallahu a'lam dina penciptaan sadayana langit wal ardi jeung 7 lapis bumi waqtilafil laili jeung gonta-gantina peuting wan nahari jeung beurang la ayatil liulil albab yakti mengandung nya tanda-tanda nya keur jalma anu berakal. Jadi jalma berakal teh nya jalma anu tiasa nangkep nya tina robahna nya peuting jeung beurang oge tiasa nangkep tina sinyal penciptaan bumi jeung langit. Nah, aya naon tah? Nya. Nah, itu jelema anu keur nu disebatkeun ulil albab. Mana tuh ulul albab teh? Alladzina yadhkurunallah. Disebatkeun jalmi berakal itu jalmi anu zikir. Jalmi anu eling ka Allah Subhanahu wa taala qiyaman nya bari ngadeg keur nangtung teh eling ka Allah eta teh naon ulul albab jelema zikir ka Allah bari nangtung ulul albab wa qu'udan jeung calik keur diuk teh di masjid
hate teh nganteng ka Allah, letahna kunyem nya, rasana ge aya nya. Nah maka eta naon? Ulul albab. Wa ala junubihim, ieu mah teu mampu nangtung sabab suku leuleus nya. Teu kuat diuk sabab naon? Bisul 12 na bujur. Nah, kumaha tuh? Ala junubihim. Nyangigir ieu mah mampuhna. Tapi eling ka Allah. Sami eta ge naon cenah? Ulul albab. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, anjeunna senantiasa bertafakur nya dina ciptaanana Allah Subhanahu wa taala sarupaning rupa-rupa langit jeung sakabeh bumi. Nah, jadi sebatkeun ulul albab teh jelema berakal itu pertama jelema nu dzikir dina kaya nangtung, diuk, nyangigir, nangkarak nya rek peureum cuan. Naonna socana rek beunta. Nah itu naon? Kemudian senantiasa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, bertafakur dina saantero ciptaan Allah nu aya di langit jeung di bumi. Eta sebatna ulul albab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Periyogina urang sadayana mudawamah ngalanggengkeun zikir, ngajaga zikir nya. Ieu teh penting pisan. Dina hikayat kauninga dina kitab Mukasysafatul Qulub karangan Imam Ghazali nguningakeun dina hiji waktos bainama Daud alaihissalam. Ya, dina hiji waktos Nabi Daud alaihis sing hidang upami urang ngupingkeun jenengan rasul, jenengan para nabi ya, urang kedang ngucapkeun sholawat ya, seraya mencapkan alaihis salam. Nami-nami malaikat sami ketika malaikat Jibril disebut urang kedang ngucapkeun alaihis, kumangaran setan disebut ya, alaihi laknatullah alaih ya, itu ucapan saha? Ucapan urang ketika nguping nami-nami tertentu disebatkeun. Kumatah Nabi Daud teh jalisun fi sumu'atin. Calik Nabi Daud teh fi sumi'atin maknana dina lebetna gedung lah ya. Gedung anu dibangun secara khusus keur ibadah disebatna sumi'atin. Yatslu ngaos eta Nabi Daud teh az-zabura kana kitab suci Zabur. Nuju ngaos Zabur di tempat ibadah khusus Nabi Daud. Ya. Pada setiap agama itu ngagaduhan naona tempat sucina. Seperti umat Islam tempat ibadahna nya tempat sucina nyata masjid. Ya, orang Hindu, orang Buddha pada gaduh masing-masing. Tah zaman Nabi Daud aya namina sumiatin yatlu Zabur cenah waktu harita ngaos Zabur. Tiba-tiba roa ningali eta dudata hamroa. Nabi Daud pas ngaoskeun Zabur teh di tempat suci tadi teh ya, ujug-ujug ningali naon? Cacing anu beureum. Adu data hamroa ya. Aya nu ngamanaan dud itu adalah bilatung ya. Karena bilatung mah da bodas asa teh nya. Ai cacing mah. Nah, jadi dudata hamro. Nah, itu bahasa komusna ya. Cacing anu warnana ya, beureum. Di mana? Piturabi di jero taneuh aya cacing teh ya. Aya jami nu resep kana cacing anu sieun ku cacing. Ya. Pugu ge cacing. Awas cenah eta cacing katincak, mana sia bagong cenah. Itu jelema sieun ku naon eta? Sieun ku cacing. Bu cacing disebut bagong. Ya. Piturab dina taneuh. Faqala fi nafsihi, maka nyarios Nabi Daud teh pas ningali
cacing teh ada deh dina manahna teh fi nafsi teh jero di jero hatena. Ma aradallahu fi hadhihi dudah. Kernaon nya Allah ngadamel cacing gitu. Nah, ieu teh keur nyambungkeun tadi ulul albab nu tapakur kana saniskara ciptaan Allah. Jadi jelema nu berakal teh jelema anu dikir ka Allah dina berbagai kaayaan oge senantiasa bertapakur kana ciptaan Allah. Nah, itu jalmi ulul albab. Terus kumaha? Dina hatena nyarios kitu. Keur naon ya Allah make ngadamel cacing? Mungkin urang ge kantos lah nyarios kitu ningali titingi jang naon ya titingi dijieun aya peral eta rametuk jang naon ya Allah nya rametuk. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang lumrah dina setiap hati nurani setiap jalmi, termasuk Nabi Daud alaihissalam. Fa'adzanallahu lidudati, maka Allah memberikan izin lidudati kana eta cacing patakallamat. Eta cacing teh nyarios. Oh, aneh orangnya. Aneh teh? Aneh. Kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Rasulnya itu namina naon? Mukjizat. Jadi udah apa? Kejadian luar biasa yang terjadi pada setiap diri Rasul, para nabi itu namina naon? Mukjizat. Aya deui kejadian luar biasa ngan kejadianna teh patali jeung jalmi-jalmi anu sifatna jadi kekasih Allah atau apa disebutna teh naon? Para waliullah. Itu namina naon? Karomah. Ya, itu mah mukjizat, ieu mah naon? Karomat. Ya. Terus naon? Jalmi-jalmi mukmin ngan soleh, ahli ibadah, tara maksiat, jalmi teh bageur. Ya. Hayek aya kalangkungan ti Gusti Allah teh, aya kejadian luar biasa. Seukeut dirasakna oge. Ah, kudu mu asa mung kaluar ku naon nya. Nah, yakin diri teh moal kaluar poe ayeuna mah rek di bumi we abdi mah. Nah, padahal naon rek aya kejadian tadina hayang balanya ka hareup eta menang mung wegah. Eta menang dipasian ilham ku Gusti Allah kitu. Padahal lamun waktu harita eta jelema ka ditu aya mobil tarik naon lolos remna sakur jalmi nu belah cicing belah toko eta kaseret ku naon ku eta mobil eta manehna naon karek ngeuh oh lamun eta urang tadi jam saanu teh pas kejadian eta mun urang teh keur di dinya cek manehna teh tadi teh naon disebut teh maunat nya pitulung ti Allah tiasa naon anjeunna ya dipasihan lah keistimewaan ku Gusti ya. Dalam hal naon wae eta manu jadi kasalamatan keur anjeunna bahkan jeung lingkungan eta ya, sebagai bukti kawasati Gusti Allah. Kumaha cenah nyariosna faqalat maka nyarios eta cacing beureum teh ya Nabi Allah he Nabi Allah ya. Nabi Daud disaur dicari kusaha ku eta cacing disebut ya Nabi Allah. Nya jalmi nu nyanak berita besar ti Allah. Nabi itu kan pembawa berita besar ti Allah. Amanah hari anapun ti beurang kaula teh fa alhamani rabbi maparin ilham ka kaula pangeran abdi an aqula fi kulli yaumin karena bisa nyarita kaula bisa ngucapkeun kaula dina saban-saban dinten. Jadi lamun beurang cek eta cacing teh kaula teh dibere ilham ku Allah nepi ka kaula teh ngucapkeun kana hiji ucapan ti Allah. Naon tah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu tasbih nu diaoskeun nya ku seekor cacing. Macana teh eta cenah ketika datangna beurang eta cacing teh dipasihan ilham ku Allah dugi ka tiasa ngucapkeun tasbih kalawan pasih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sabaraha kali
alfa marratin 1000 kali. Eta teh saha? Cacing. Ayeuna ngeunteung ka urang. Hayang disebut ulul albab. Hayang disebut jelema eling ka Allah. Ya. Kadang-kadang ku cacing ge urang tos naon? Eleh. Ayo. Kadang-kadang urang ku cacing ge tos eleh. Cacing mah mampu ku Allah, ya, diberikan kekuatan ngucapkeun tasbih 1000 kali dina waktu beurang. Ai urang maca tasbih sabaraha ye? 33 ge geus cangkeul pan ngadaguan eta teh. Pak Haji biar wiridan di mana? Maghrib. Ya, pan geus rada cangkeul eta teh. Padahal istighfar ge ponok Pak Haji teh. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Tapi asal lila eta teh, asal 15 menit 3 kali teh. Tinggal ieu teh kakarek 3 detik padahal teh. Allahu akbar. Geus teu betah we hate teh nya. Katoiri pil kupsi seperti manuk di jero kurung cicing di masjid teh. Ieu teh keyen. Apa na eta na bujur pan setan teh nancepkeun naon? Memerang, cangkel teh nyeri suku teh getek bujur teh. Nyata tuh. Can tenang hate teh. Ya. Can bunga seperti lauk nu di jero cai. Can gitu. Urang teh. Oh, komo nu panjang urangnya istighfarna oge. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi hukuki wajibati alayya wali masyaikhina wali ikhwanina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat nya wa atubu ilaik. Nyata tuh hayange disebut wali Allah istighfar koret. Ai wali mah kudu berehan atau Kang Ahmad. Nya saho nya istighfaran nu panjang. Salametkeun batur Mang Wajid, akut batur, ulah urang hungkul nya. Masian acis mata can tiasa seueur-seueur mah atuh istighfarna we sing leubet urang. Nya. Tah, ulah eleh ku saha? Ku cacing. Terus kumaha di beurang hungkul cacing kikituan teh? Nya. Wa amal laili anapun dina waktu peuting kaula teh palhamani maka masihan ilham ka kaula saha Robbi pangeran kaula an akula kana nyarita kaula fi kulli lailatin dina saban-saban peuting naon cenah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasal Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Tah eta teh aosan sholawat. Cacing ge mampu macakeun sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sabaraha kali alfa marratin 1000 kali. Osok urang sholawat 1000 kali dina salat hungkul ngaku jadi orang teh hayang mah lahuta nya ngan kahayang eta teu cocok jeung perjuangan. Hayang mah ka surga lahuta eta teh. Hayang mah ridho Allah tapi ibadahna zikirna teh ieu can sesuai. Nya. Seurkeun cenah sholawat itu sakumaha nu kaalaman ku eta cacing. Tah kaula teh dipasian ilham ku Allah teh ketika beurang maca tasbih, ketika wengi kaula teh diilhaman ku Allah membacakan sholawat Nabi. Nya, nu ponok ke urang lah. Nya nu ponok. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sakitu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sami sholawat. Ya, tong panjang-panjang.
Nu penting mah naonna dawam wal istimrar. Ya, nu penting mah eta kontinuitasna. Lain beragamna dina masalah bacaan mah, tetapi naonna dawam wal istimrarna. Kontinuitasna, mayengna. Sabab naon? Ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Ya. Panghebat-hebatna amal teh nyaeta dawamna sok sanajan saeutik. Tahajud 2 rakaat tara 8 tara 10 11 jeung wi tara. Naon? 2 rakaat teh ngan sapanjang hirup teu pernah tinggal leuntan gitu hebat. Total eta hebat. Ya, istiqomah. Ya. Istiqomahna dawamna masyaallah. Aya tahajud ya, mampu 11 rakaat ya, 3 minggu liwat. Oh deui tahajudna teh. Quran tamat sabulan, 1 tahun 1/2 teu ngaji Quran. Eta atuh. Ya, Allahu akbar. Hoyonge jadi ahli surga, hoyonge diangkeun jadi umat Rasul, hoyonge naon diangkeun jadi kekasih Allah. Sementara nya akhlak urang nya tadi teh ya masih keneh tebih cacing wah nya dipasihan ilham ku Gusti Allah harita nuju sasauran sareng Nabi Daud mampu membaca sholawat Nabi 1000 kali dina waktos wengi. Pa anta ieu tah lucuna teh eta cacing teh nyarios pa anta nya matakulu hatta astafidu minka ari anjeun cenah Daud matakulu maca naon cenah itu nya hatta astafidu minka saenggakeun kaula naon menta paedah ti anjeun cenah. Jadi si cacing mere paedah tah ka saha ka Nabi Daud. Ketika Nabi Daud ngagaranteskeun dina hatena jang naon Allah nyeun cacing ditemalan ku cacing ku izin Allah caritakeun kuring kieu-kieu. Tah ayeuna kuring balik nanya ka maneh cenah Daud ya cek cacing teh bahasana teh itu pa anta matakulu hatta astafidu minka hatta astafida minka. Jadi coba cenah anjeun coba mere paedah naon ka kaula tina ucapan anjeun itu panadama Daud maka nalangsa Nabi Daud teh sedih nguping cariosan saha eta cacing anu bertanya balik ka Nabi Daud Allah tiqori dudat nya kana buntuk hinana eta cacing wa khaufa minallah tetapi sieuna ku Allah eta cacing teh ya luar biasa nya wa taba ilaih wa tawakkal alaih. Satrasna Nabi Daud tobat ka Allah sareng tawakal ka Gusti Allah. Itu sifat anu kaalaman ku seorang azzakir jalma anu belajar zikir ka Gusti Allah. Naon pentingna urang mudawamah teh lintang ti hoyong urang caket sareng Gusti Allah. Lintang ti urang hoyong diangkan sebagai kekasih Allah. Ya, sabab Allah Subhanahu wa taala nguningakeun dina salah sawios hadis riwayat Imam Bukhari, yaqulullah azza wajal, ana ari kaula sura Allah, ma'a abdi babarengan jeung hamba kaula, ma dzakaroni salagi eta hamba teh inget kaing, wa taharakat sapatahu nya salagi gerak eta biwirna nyaring hatena bi kakaula. Oh jadi Allah teh bakal sasarengan jeung jalma nu dikir sapanjang eta jelema dikir ka Allah. Jadi lamun urang dikir sepanjang hayat maka Allah nya urang sareng ta jeung Allah. Nya jadi Allah teh caket jeung urang caket jeung Allah. Ya, mako ada kaumun tak ada di masjidnya tecalik hiji kaum mak adan dina hiji pangcalikan lam yadkuru tedzikir eta kaum teh Allah ka Gusti Allah pihi dina eta maqad urang calik di masjid ngan teling heureuy di masjid teh ya goplah di mana teh di masjid teh
ngebuleh hungkul naon nyunutan rokokna ai eling henteu ka Allah teh kumaha tah nya dina eta maq'at teh walam yusallu eta jalma nu ngariung teh teu maca sholawat ning tuh nya urang teh ning dianjurkeun ku saha nya ku Kanjeng Nabi ketika orang calik di majelis ilmu majelis zikir kedah ngaoskeun sholawat nah tadi nu ponok nya walam yusallu ala nabi nya illa kana alaihim kumaha tah lamun urang di majelis teu baca sholawat jika cacing tadi teh waktu peuting datang mau sholawat ai urang henteu nya illa kana alaihim hasaratun yaumal qiyamah ya bakal datang ka eta kaum kana langsaan karugian jaga di yaumal qiyamah rawahu Ahmad itu karugelanana ketika urang nya dina waktos lingih di tempat pangaosan teu pernah pisan hate urang zikir ka Allah leta urang teu maoskeun sholawat acan eta karugelan ke urang di yaumal qiyamah nya nah jadi ieu penting pisan kanggo urang sadayana bahkan jelema anu zikir jeung teu zikir teh kan bedana teh seperti bedana bangke jeung jelema nu hirup jelema hirup jelema zikir jelema hirup jelema teu zikir jelema teu hirup alias bangke daek urang ngahiji jeung bangke yalim matak ageugeun naonna seurkeun naonna zikirna ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsiran jadi wahai orang yang beriman anjeun kudu emut ka Allah kalawan emut ka Allah anu saseueur-seueurna nya hayang kauntungan nya ti Gusti Allah ngan kade eta urang zikir ka Allah teh lain menang urang teh tapi urang ngaku yen eta teh fadol anugrah kanugrahaan ti Gusti alhamdulillah urang bisa kene eling ka Allah nya kayak kumahakeun ku Allah atuh lamun urang sering baseuh letah hate nganteng asik naon eling ka Allah teh haqqaqa nisbatahu ladaik eta Allah bakal nyebat urang teh sebagai naon cenah kekasih Allah luar biasanya aing ngaran kekasih mah pasti dibelaan lamun aya naon musibah pasti ditulungan lamun aya pangabutuh pasti dicumponan lamun aya masalah kapusing karuwet pasti dipasihan solusi nah itu hikmah tina zikir teh hate tenang jiwa bersih nah itu manfaatnya jadi terlepas hate tina zikir ka Allah kecuali nya kareteg urang oge bakal diijabah ku Gusti Allah mata ulah sok supaya nyarita jelema lamun geus jadi ahli zikir sabab karetegna ge bakal disubadanan ku Allah nya hartosna munajatna pasti dikabulkeun ku Gusti Allah mata tong leutik-leutik barang penta ka Allahna sing ageng sing seueur nya anu mulya manfaat dunya jeung akhirat naon eta mah nyuhunkeunana lah sok menta rana mah leutik Mang Wajid nya mentana naon gadis nya masih kene legit nah itu nya ge ku Allah kan kitu jelema ahli zikir mah karetegna ge naon disubadanan kitu ka sauran yayi nya nah itu dina naon matak santri diajar zikirnya ya, pagi petang zikir kawarit ti Kanjeng Nabi ge datangna beurang, datangna sore, datangna isuk, datangna peuting. Eta teh sarana ti Allah. Nya, waktu-waktu eta kedah dieusi ku zikir ka Gusti Allah. Jadi yakin ya bahwa zikir ieu teh jalma nu zikir napasna ge seungit. Lamun teu zikir napasna bau bangke. Bangke pan. Ya, perumpamaan jalma nu zikir ka Allah eta seperti jalma nu hirup. Lamun jelema teh eling ka Allah disebutna bangke. Tah bisi urang nya kasebut bangke maka urang seueurkeun zikrullah ka Gusti Allah sing emut nya dina kaayaan naon wae nu tadi disebatkeun. Nah eta pasal anu kauninga dina masalah kadzikiran. Ieu masih kana panjang insyaallah dina sesi anu bakal dongkap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihkeun irodah sareng
naon kapastian urang sadayana aya yuswa bari sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam walakum minkum billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.